Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha lur, puasana lancar. Ngomongkeun puasa, aya ayat nu paling terkenal nyata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mung nu janten tujuan puasa nyaeta la'allakum tattaqun. Nu janten pertanyaan salila urang menghirup sabaraha kali urang puasa? 5 kali. 5 tahun berturut-turut. Lamun ayeuna urang ngomongkeun kuliah S1 5 tahun berturut-turut teu lulus, lapur lur, gagal kuliahna. 5 kali urang ayeuna puasa Ramadan, tuluy can bisa keneh ngajawab la'allakum tattaqun. Nah, geus urang nepi kana kayaan takwa, kudu jadi pertanyaan kana diri urang sorangan. Nah, naon nu salah gitu. Salila ieu urang puasa, nah kunaon can bisa keneh takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.